Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum muslimin kaum muslimat anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah, mangga urang lajengkeun deui ieu ilmu tasrifan atau ilmu sorof. Urang kawitan ku ilmu tasrifan. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo jalmi anu merejogikeun oge kanggo simkuring khususna ilmu tasrifan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrifan sulasi mujarod. Mana pertelaanana sulasi mujarod anu dijieun genep bab tea. Bab awal wajana fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun mauzuna nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Alamat nama eta bae patah ain fi'il madina domah ain fi'il mudorena. Namina wajan sulasi mujarod. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar taukid fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat maujuna nasara fi'il madhi yansuru fi'il mudhari nasron masdar taukid fahuwa isim dhamir nasirun isim fa'il wa dzaka isim isyarah mansurun isim maf'ul unsur isim fi'il amar la tansur fi'il nahi mansurun isim zaman mansurun isim makan minsurun isim alat. Makna wajan fa'ala tasmi damal yaf'ulu bakal midamal fa'lan midamal nyaan fahuwa itu pada melan fa'ilun anu midamal wa dzaka sareng itu pada melan maf'ulun kana midamal uf'ul ulah midamal anjeun la taf'ul
ulah midamel anjeun. Maf'alun waktu midamel, maf'alun tempat midamel, mif'alun alat midamel. Mauzuna nasoro tos nulungan, yansuru bakal nulungan, nasron nulung nyaan, pahuwa mangka itu nulungan, nasirun nulungan, wadaka kana itu nulungan, mansurun kana nulungan, unsur kudu nulungan anjeun. La tansur ulah nulungan, mansurun waktu nulungan, mansurun tempat nulungan, minsurun alat nulungan. Tadi lepat sakedik dina up'ul sanes ulah midamel tapi kedah midamel anjeun. Bab sani wazana fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Mauzuna daraba yadribu darban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Alamat nama eta bae patah ain fi'il madina, kasroh ain fi'il mudorena. Hartosna doroba neungeul, hartosna fa'ala digawe atau midamel. Bab salis wajana fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Mauzuna fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Alamat nama eta bae patah ain fi'il madina, patah ain fi'il mudorena. Naha ari bab salis teh aya syaratna, atuh puguh bae aya mah. Naon syaratna teh? Nyaeta kudu aya salah sahijina huruf halak. Naon hartosna huruf halak? Huruf genggerong. Naha ari huruf halak aya sabaraha hiji? Aya genep. Naon hiji-hijina? Hiji hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 he, 5 ghin, 6 kho. Saur saha huruf halak aya genep teh? Saur qaidah. Kumaha pokna? Hamzun pahaun summa ainun ha'u muhmalatan summa ghinun kha'u. Hamzah 2 ha ain he teu cecekan tambah 2 khogin pada dicecekan. Saur qaidah deui. Idza rumta harfal halqi fahya haun hamzun
wa ainun wa haun thumma ghinun wa khaurib nu genep aksara beheng hiji dua hajeng hamzah tilu opat hejeng ain manepkin khomusola. Naha ari huruf halak dina naon disimpena tetang tos aya dina ain fiil aya dina lam fiil. Kumaha huruf halak lamun disimpena dina pa fiil? Teu kenging. Naon sababna? Karena eta lamun huruf halak disimpena dina pa fiil moal kaasup kana bab salis. Bohong pajar maneh huruf halak teu kenging disimpena dina pa fiil. Eta geuning aya lapad abaya ba aya huruf halak dina pa fiilna kaasup kana bab salis. Kajun teuing da eta mah syad. Ari syadna syad naon? Syad mukhaliful qiyas dunal istimal. Hartosna syad anu nyulayaan kana kiasna henteu kana lakuna. Naha ari syad aya sabaraha hiji? Aya 3. Naon hiji-hijina? Hiji syad mukhaliful qiyas dunal istimal. Hartosna syad anu nyulayaan kana kiasan atau baris nadom henteu kana lakuna atau susunan nadom. Kadua, syad mukhaliful qiyas wal istimal. Hartosna syad anu nyulayaan kana kiasan lagam sareng kana lakuna atau barisna. 3, syad mukhaliful istimal dunal qiyas. Hartosna nyaeta syad anu nyulayaan kana lakuna barisna henteu kana kiasanana atau lagamna. Karena saur qaidah atau saur keterangan mukhaliful qiyasu dunal istimal. Mukhaliful qiyasu wal istimal. Mukhaliful istimal dunal qiyas ta'rifuha ma'adamil iltibas. Nu kahiji nyulayaan kiasna tapi henteu nyulayaan lakuna. Nu kadua nyulayaan kiasna sareng nyulayaan kana lakuna. Nu katilu nyulayaan lakuna tapi henteu nyulayaan kiasna.
Naha sakur-sakur anu aya harap halakan kudu asup kana bab katilu bae. Karena cek palenggeran kullu juzin mudawarun walaisa kullu mudawarin juzan. Hartosna nyaeta ari saban-saban pala eta bunder, tapi teu saban-saban anu bunder eta pala. Maksadna sakur-sakur huruf halak eta bab salis, tapi teu sakur-sakur bab salis aya huruf halak. Kahartos. Bab robi wazana fa'ila yaf'alu fi'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun mauzuna alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Alamat nama eta bae kasroh ain fi'il madina patah ain fi'il mudhari'na. Maknana alima nyaho. Bab khamis wajana fa'ula yaf'ulu fu'lan fahuwa fa'ilun fa'alun fa'ilun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun mauzuna hasuna yahsunu husnan fahuwa hasinun wa dhaka mahsunun hasanun hasinun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun mihsanun. Alamat nama eta bae domah ain fi'il madina domah ain fi'il mudhari'na. Hartosna hasuna ngaluskeun. Bab sadis wajana fa'ila yaf'ilu fa'alan fi'lanan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun mauzuna hasiba yahsibu hasaban hisbanan fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun. Alamat nama eta bae kasroh ain fi'il madina kasroh ain fi'il mudhari'na. Maknana hasiba ngitung ngitung. Karena saur qaidah fathun wa dhamun fathun kasrun fathatan kasrun wa fathun dhamun dhamun kasrotan jabar PS jabar JR jabar jabar JR jabar PS PS JR jeung jar jabar PS nasoro yansuru tea jabar JR doroba yadribu tea jabar jabar fataha yaftahu tea JR jabar alima ya'lamu tea PS PS hasuna yahsunu tea
JR JR hasibayah sibutea. Sakitu panginten palawargi sulasi mujarod genep bab tasripanana parantos beres kantun tasripan sulasi majid pi sanes waktos diteraskeun dicekapkeun ti sim kuring sakitu heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.